So, Pade. So, bi mantan dipoto ya. Oh, enggak. Ini jantan pengantin deui, Pak. Jantan pengantin deui. So. Oke. Awas mundur. Ieu na urang foto heula. Tah kitu sok. Eta na sapangangkul sa jalmi atuh na handapna. Ame kajijikan teh teh kaena. Tah kitu. Alhamdulillah Pengantin ngalangkung heula punten. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fadhillalah wa may yudlil fala hadiya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Fikri nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tris kaula anu wastana anu salsabila Regina Putri kalayan emas kawin emas 15 gram utami alat sholat bayar kontan Karina binika kalayan salsabila ku kalayan mas kawin 15 gram emas 15 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. A'udzu billahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikani ya Allah ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub safi'il ali wa mufarrijil kurab. Rabbi wa izzati wa zalali la anshurannaka walau ba'dahin. Allahumma innaka malikum muqtadir ma tasa'u min amrin yakun. Barakallahu laka وبارك عليك وجمع بينكما في الخير.
resek disangakeun mas kawin terus itu aja bisa deket atau papayun-payun di kamera panjangkan papayun-payun gitu ya bang oke nah angkat bapaknya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akad nikah abdi dikri mungkin saksi kasadaya nu hadir abdi pada mayar mas kawin kabojo abdi yang salsabila rekina putri bojo akang anu gelis akang pada mayar mas kawin kumang rupi ku perhiasan emas anu abatan 15 gram ditambah alat sholat dibayar kontan Nampi abdi dibayar mas kawin kucaroge abdi Kang Fikri anu pangkasepna kumang rupi perhiasan emas anu abotna 15 gram ditambih alat sholat dibayar kontan nampi abdi sametan insyaallah sabada revisi ieu acara akan nabi teu aya pamungan ku abdi bade dibayar Tos. Tos, kening sa. Tos. Manganyangakeun ka Ibu Sawer atunya sambil ngantosan. Jagong tuhur keningunun anaki bagea sumpi jikur jangkung pamuragan anak peraitai tutut tenungke yang remah sumangga gelis kasep garagek cali mangga urang teras kenya kana nyawer Bapak. Ayo kabur minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateasana simkuring muka tutungkusan anu mangrupi sawere budaya Sunda langkung ti payun simkuring nedajeng baresi hapunten boh bilih janggal basana arah hukil kana manah palawargi saderek sadaya kumargi simkuring sanes ahlinanya ieu mah mung wada kaul wae kapun pun incuk mangga urang kawitan. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan ngadakeun
Osok maribu. Tas. Nah, aku na itu ayat. Bismillah damel wiwitan ngedalkeun tali tari. Mending ngawur kono mending di jalan. Ya. Mending ngawur kono mending di jalan. Ya. Itu ngawur kono na ka di ka jalan ya. Ngawur kono ka jalan. Pak. Upami ka dia mah ngagamu kanu ondangan. Mendingan awur kena ka ditu. Kalau Bismillah damel wiwitan ngedalkeun tali talari. Ngedalkeun tungkusan rasa tatali asih nu suci rek mudah kasampurnaan palipi nu hirup hurin miwah keresan yang agung anu sifat Rahman Rahim welas asih kamalukna panganten pamagat istri rek mudah kasampurnaan sing emut gelis kanuka wasa sejahat turkeun piuruk sisili kawening ati gagantasi buramana ngawitan badai isrina anu geulis kembang soca sing tumut geulis ka ibu Kade ngadupak ieu kade. Mugi pamri mangpaatna mangpaat lahir batina geulis teh masing prihatin. Geus kaitu panganten atos. Kayak kapamagetna nya sakeudeui.
Ya kadia ka asepna ibu badai mengabulukan diregepkeun ku asepna regepkeun teh ku hatena tadina asep ngaduh dah ayeuna mah gaduh garwa sareng garwa kedah layot-layot mah pikir heureut dirojot pecilakeun pera Allah sampurna nyuk truk garut di garut tulacat para wali yang baka barang titinga karun urang waris kabudayaan seni Sunda sawer J, C, A. Kasih kita segera. Ngapunten anu kasuhun biaya kapatan werana simpuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi ditampi kasadaya palawargi wur awur icis nadi awur kasepnya wios deh sampai teraskeun kana ya sakitu ibu piuru nyanggakeun geuningan sakedik tapi na penting nyanggakeun ujang-ujang nyai mangkade mah geuningan ulah rek lali mudah-mudahan pangeran teh mikaheman sing tiasa geuningan dasa sarengan mung sakitu saweran ka pangantennya badi hidupna jujuran